ya Rasulullah salamun alaik. Anu kuari nu gugur di Palestina sabaraha ratus manusia aya keanehan tutupan mayit-mayit anak-anak muda anu berjuang. Ternyata baru beberapa menit dibuka seungitna luar biasa. Ketika dibuka wajahna lu teu seuri. Salah satu keajaiban dunia Yerusalem nu ayeuna seungit langsung ditutup eta teh berita-berita eta. Tetapi di Yerusalem apaleun, Yordania apaleun, Mesir apaleun, sekitar Timur Tengah sangat apaleun dengan keambeuseut jeung senyum bahkan anu seuri sagala wari luar biasa himmahna terhadap peperangan di Timur Tengah maka jaga ujianna. Sebab naon nyata itu nyata. Gugur langsung. Maka jadi perhatian. Eta teh ya lain sambarangan atuh kos kitu teh masyaallah karim. Nah ieu semangat perangna ku ari Timur Tengah. Teu bisa ditahan ku ari. Bahkan budak leutik geus salaria perang. Tah lamun geus dibere kos kitu geus hararese hese eta menang Allah tah mah. Geus teu carita menang, geus teu carita eleh tah mah, caritana berjuang meh geus. Pokos urang bobo ka awewe. Geus pokona mah ieu mah caritana geus teu carita daekeun teu daekeun aing mah ngapel we geus ka ditu. Hei, cenah eta mah aya kuntilanak kan dialak kuntilanak teh. Liwat ka kuburan aya nu anyar tah mah dialak lawan ku aing. Eta mah semangat juang itilna pohara tah mah. Masya Allah. Tak urang kakasek itu bagaikan pohara jasa dah. Nges be buta lain lalagan. Cinta adalah buta-buta baik segala-galana. Kolot ya kolot di lengkahan kolot. Beda kemana sih Allah lalu ngomong kolot mah. Nang kata orde lama. Orba teman di lengkahan blak. Masya Allah teh si budak geus ada pula cerita ada batu cinta ngaranna ge. Eta. Wah semangat juang nak Masya Allah lain lalagan. Termasuk di Indonesia kuari geus teu katahan wahayang ke Yerusalem. Lamun teu ditahanan lain lalagan loba jasa. Sakieu ditahanan geus haraya di dari itu heran. Naik naon eta jelema heran. Naik naon lantaran di dieu kan dipersulit di dieu teh di bandara teh beusi aya. Ketiga alien untuk berjuang ke Yerusalem di dieu pasporna dan lain sebagainya. Melalui kitu laut-laut. Hayang nyaho tak kula mah hayang nyaho maksudna eta KTP-na urang mana gitu tah. Cara rebatnya saku dia ditanyaku ku negara kamu di sini apa? Ya saya mau perang. Kamu nggak takut mati? Ya kalau takut mati masa saya kesini. Di dia nage warenganan geus pamit ka indung bapana. Anggap kula mah maot bae. Geus leuwih ti heula ka sorga. Masya Allah. Eta urang Indonesia eta kok mau urang dituna tuh. Mentek ieu mah tinggal ngajegurna doang. Ulah-ulana naon di dieu bae ge di dieu kula sok nanyaan ka tamu-tamu. Di Yerusalem perang. Kumaha lamun Indonesia ge diserang ku Amerika? Yo atuh kiai perang. Sia bangun halang amat ieu ngomong perang. Datang deui tamu isuk nanti ditanya ku di Yerusalem Masya Allah tak Israel merangan Islam kumaha lamun Amerika. Jaeta Benyamin Netanyahu teh pan naon garang-garang ngancem ka Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja. Kumaha lamun perang? Atau perang mah lain saurang kabehan cenah kiai. Ye hebat amat ieu budak. Ye hebat ieu urang Indonesia teh kos kitu. Alah beakeun memeh urang itu urang-urang heula cak cenah teh. Saha lah pokona aya bae ge. Sia mah boga musuh meureun. Dek beakeun urang lembur urang heula cak cenah. Teu beres aya deui saurang. Di Yerusalem eta diserang ku Israel bukan perang kiai. Eueuh nu ngeluh di urang ge eueuh. Kek sia mantap yang perang hutang gede lah. Paeh mah beres kan kiai. Emang motifnya macam-macam ya. Mau siap perang teh motifnya macam-macam ya. Ya Allah anu frustasi bae teu ditarima. Nah, nu jelas semangat juang Indonesia lain leutik diakui dunia sebab boga sejarah Indonesia mah. Eta teh aya bahasa parahyangan. Ye.
atuh sireum ge sireum katincak-tincak teh mah ngegel eta teh pribahasa lain berarti ditincak aju paeh lain saya mau ulah nganggap teu jauh ka pribahasa sih saya mah bodoh eta teh aduh sireum ge tincak-tincak teh mah ngegel berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik ternyata pohara luar biasa tinggal saha pemimpin perang untuk negara pasti TNI jeung polisi untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad asal cek ustad ngeriung ngadenggeus pokona mah musola mah rubuh jangan ustad asal geus ngariung ustad masyaallah dipimpin ku kiai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta teh lain sambarangan eta teh napas Nabi keur diserot urang mah kan maca kitu lain ya Nabi salam alaika emang kanjing Nabi henteu ngajawab Waalaikumsalam ya Rasul salam alaika Waalaikumsalam kanjing Nabi hadir semangat juang kanjing Nabi moal aya tanding sadunia ketika kiaina geus ditiup ku kanjing Nabi dia Nabi salam kan ya Nabi salam alaika semangat luar biasa bau berkat ke bawah Masya Allah Karim teter nemboga mulu dan teter kaisinan jawara 3 jawara teter berkat napas kanjeng Nabi eta kakarak ke urusan kos kitu nah lamun napas kanjeng Nabi geus disambat ku para wali-wali Allah disambat ku para ulama emang kumaha gitu kobaran perang lain timbul ti kiai ruh kanjeng Nabi eta teh tadi haridil mukminin alal kitab kobarkeun terhadap para mukminin merangan kufar tanpa ya hahala menang yahu wala yu'la alaih eleh sorga Ki Umar kapan kakarak nikah doang Ki Umar mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung kanjeng Nabi ngobarkeun perang kanjeng Nabi barang siapa orang yang ikut perang memerangi kejahatan-kejahatan memerangi musuh-musuh Allah memerangi musuh-musuh agama tidak akan sulit untuk masuk surga seakan-akan pintu surga di hadapanmu wahai para sahabat andai kata engkau gugur engkau sudah ada di pintu surga andai kata engkau menang Islam ya'lu wala yu'la alaih berkobarlah bendera Islam silahkan berpikir antara berangkat dan tidak bagi orang yang punya kesempatan kanjeng Nabi untuk masuk surga silahkan Umar kakarakieu doang tas nikah iya korma di dia korma dek di dahar ku Ki Umar cek Ki Umar teh wahai korma maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga aing nyaho diri aing kakarak nikah aing dek ngadahar korma moal di dahar ku aing sia korma aing pamit ke pamajikan aing embung antara aing jeung lawang surga kudu kehalangan ku sia korma balakeun korma ceger mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan Masya Allah Karim bayangkeun coba semangat perang para sahabat bebeja ka kanjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat begitu perang gugurnya na di Medan Laga naotnya kanjeng Nabi tanggah kaluhur panggeulana roh nu asup ka surga Ki Umar sebabnya na ngomong bung kahalangan aing mantara aing jeung lawang surga mun sia korma ku aing di dahar berarti aing kahalangan ku sia keneh iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma pacar komo pelukan mah
Masya Allah. Nah, semangat perang para sahabat seperti eta. Perhitungan anak hiji we mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah dikira di Indonesia teh seperti eta. Tinggali sejarah waktu kemerdekaan, tinggali sejarah sebelum kemerdekaan. Belanda mencatat keistimewaan daya juang, kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda. Anu boga sejarah tentang Indonesia. Berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia. Kemudian keistimewaan Indonesia sangat luar biasa. Nya nangis ngomong mereka Amerika, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk Indonesia. Dia omongan ke Belanda. Serius, Bro. Ulah nanaon nih kieu ya. Di lapangan main bola. Wah, dahsyat main bola. Wah, ngan ribut gara-gara begitu sat bola asup ternyata hen. Ieu teu ngarti hayang asup bae. Ieu hen. Nah, akhirnya kan ribut gede. Si Arifin santri liwat, Masya Allah. Ceknya aing ke karakter muka bab islah ceknya ieu. Supaya dinasehatan jelema nu ribut langsung turun dia di mobil. Stop ribut. Tidak ada gunanya ribut. Misal hebatnya sekan eta santri teh boga kos kitu dan lama. Ribut. Misal stop. Gunana hiji ieu urusan main bola. Nomor kedua ada urusan ribut di mana bae teh bagus. Kecuali hiji perang sabilillah caknya nanti. Kan aya jelema pemuda mah goblok biasa. Budak konyol amat sih, santri mana sih kuai? Langsung belati di keluarga. Tubles ku jalan. Dia tubles potong pesona. Nyana si Arifin kaget. Pada potong. Aing kuasa tilok wiridan tioti potong. Jadi kaget, atuh kan bubar kabeh nurut ke Arifin lantaran potong peso. Geus kumaha mau kumaha santri behat. Bobar ulah aya ribut-ributan. Ulah aya nu ribut, geus tukar mah mentah hampura urang sebab sakir ribut rugi urang. Ke perang ngalawan kafir. Bubar kabeh. Ribut Arifin gagah jasa. Peso belati potong. Geus pokona mah urang memeh ngalawan kafir, urang minta wiridan heula ka si Arifin. Berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar aja saya. Polisi geus teu puguh henteu ka mana, TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna, pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna. Maksudna can jelas, bintik-bintik peperangan ai endek pemilu mah kabeh kitu ya, geus pemilu mah henteu sabenerna mah. Ngan ieu besi kejadian perang, kabeh daratang ka Ki Arif si Arifin menta wiridan. Kena gagah jasa. Kadanan ku ka Yerusalem caknya lu diurang-diurang. Teu bisa caknya teu bisa. Kabeh minta teu bisa, emang beneran teu bisa nya nama. Ari eta waktu keribut belati potong eta mah kieu caknya. Kula endek balanja ka toko. Ka beneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi. Contona ieu tah dek haol meureun. Jadi ku kula dilepetkeun di dieu di samping. Nyana tanyana ngabelati pas kadinya tuh potong pasti. Jadi lain gagah tak eta karomah santri bae geus berkaromah eta. Can wiridan sakitu ge. Masyaallah ku centong sangu doang potong. Eta kusana ditita ku guru, lamun teu ditita ku guru mah tetep bae katubles nya. Ge, ku sabab ditita ku guru ya meuli centong kos ge jeung haol ye. Algas, jadi kan gue nyana karena samping ngumpul deh samping lagi pada dia. Tapi itu namanya nubles tak salah deh. Kuno lain kadieu. Tuh trek potong. Nubles lagi ampun. Si Arifin lagi kaget, potong heran. Lah semangat perang ketika dikobarkan emang kumaha gitu. Moal aya kasieun atuh. Nah. Kulantaran kabelah di nama sahabatnya nambah.
dengan bertambahlah sahabat kadang-kadang kan jelema teh saling andalkeun ai keur ieu mah keur setikan rasa tanggung jawab teh pohara ongkos kebersihan di zaman kulaletik lantaran jelemana kurang pati loba eta lurah ketika dek Agustus Masya Allah turun ke jalan karena rasakan keneh seluruh masyarakat nyapuan jalan seluruh masyarakat nyen jalan cair seluruh masyarakat diinstruksikan supaya ngapuran seluruh pagar-pagar berikut tatangkalan jeung imam-imam nu aya di sisi jalan terasa Agustus teh milik urang kabehan Masya Allah ketika bendera merah putih ditayakeun ka luhur teh terasa Indonesia ibu pertiwi milik kita ketika Indonesia Raya didengungkeun merasa urang teh bagian daripada bangsa Indonesia ketika menyanyikan burung Garuda urang asa dibawa di luhur burung Garuda asa hiber ku burung Garuda etalah perbedaan anak keur leutik jeung kuari kunaon eta guruna berdedikasi anu luar biasa memiliki tentang pendidikan anak camatna kitu keneh lurahna kitu keneh bupatina ketika kunjungan ke desa ke kecamatan urang terasa dikunjungi ku presiden berbeda tah lantaran saeutikan kabeh merasa tanggung jawab kainget-ingetin bae lamun dek Agustus tukang tape ti waru dek kasepatan moal datang kasepatan beak biana ada diborong duit mah ira meureun eta tukang tape coba ge bae diborong we tukang jagung tukangan diborong nah iyalah terasa luar biasa si keneh teh lalakon kos kitu teh kebelah dieuna kebelah silih andalkeun jelema geus tara loba ditanya ge budak ceng Aisyah henteu ka lapangan mana jadi Agustus emang Agustus Pak ya budak atuh ieu budak sakola bage teh nyawa Agustus teu jaraho kabeh baheula mah di lembur kabeh ka lapangan menyaksikan baris menyaksikan kenaikan sangsaka merah putih terasa Agustus teh dibacakan sejarah kemerdekaan Indonesia anyar keneh pan kolot-kolot urang baheura terasa ka awakna ceurik jeung merenungkan ku hari geus renungan-renungan tentang kemerdekaan sebab geus dimodi timbullah musuh-musuh negara anggaran PKI timbul di musuh-musuh negara kafir kuari bercokol di musuh-musuh bangsa Indonesia nuku urang diusir malah ditambahi deui deuk kumaha rasa memilikiنا persaingan ketat di Indonesia kuari politik geus lain politik bangsa Indonesia ekonomi geus lain ekonomi Indonesia geus dimiliki kabeh ku musuh urang berdiri di atas negara nu urang dimerdekakeun teh malah jadi tamu nyana kuari asa jadi pribumi deuk kumaha coba Agustus geus eueuh kemerdekaan geus teu pernah dibacakeun sejarah-sejarah geus hilang kuari PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali musuh-musuh araya deui di urang nyana kuari bercokol di politik di tubuh negara ekonomi geus puguh kuari urang kuari geus teu berdaya eueuh deui ieu teh ngasa golok kan ngasa golok lah set hai sia ngasa golok yang naon me mun me kebo mun kebo celisia geus asal geus kos kitu bae geus boleh diajakan ngomong si aya nu liwat sempring bae nya ye kuari jawara-jawara geus mararurai deui ngasah leungeun deui kuari ieu ge bangun deui ya bisi perang siap deui Jakarta kuari jawarana geus timbul deui besi Jakarta emang kumaha gitu nyepak di dia kena di itu ya Jakarta emang kumaha gitu itu boga sejarah Jakarta bae atuh pan aya si eta teh asa atuh pan sia nya leuwih jawab matan aing tuh Masya Allah boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga Talus Bogor ge atuh Banten boga salah kasem di dahar di Banten datang ke urang ge teu beak ilegan ya Allah ya Rabb ya atuh hudang geus ya perang mah ujian ka ditu mah teh lain deui urusanana tah bintik geus rada darareukeut jana persiapanna geus pohara jasa ngaran-ngaran kafir pasti
teknologi, berbagai kekuatan senjata luar biasa. Urang teu boga urang mah tiba heula lagi urang mah make bambu runcing, golok digorok tarang hau. Nah, atuh antepkeun bae ayo nyaho. Emang kumaha boga sejarah Indonesia. Asal geus cakustanna maju. Pantang mundur nyana. Nyana nanya, "Ka mana?" "Maju." Tad ka mana? Lu ngomong amat sia maju. Geus asal geus kos kitu bae geus. Geus. Asal geus kopeahna dimiringkeun we. Sia. Geus. Sia ka mana? Maju. Ka mana maju? Cak ustad lagi maju. Neuk merangan salah ulah ngomong maju bae pokona mah. Ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu. Berangkat. Sia ka mana? Ka Jakarta. Deuk naon? Lah Jakarta. Ieu maksudna deuk naon? Teu nyaho. Justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu. Teu nyaho maksud ieu budak ieu. Aing bingung cak polisi. Ditewak salah teu ditewak salah. Apa ieu kasusna teu nyaho. Uyangan polisi ge. Ajak usan maju. Ieu nu riweuh ge kos ge. Belum banyak. Eta mah imah saya. Alah ulah ngomong belum. Kayak ngarembet. Iya mah nu dibahas nu dipermasalahkeun teh lamun geus kos kitu tah. Geus kos kitu teh hese tah. Sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahayana nama. Geus pae sorga sia. Geus atuh poh. Jelema anu teh nyahona naon mau kono aing mah pae sorga geus kitu bae. Tah hese di Indonesia teh kos kituan. Aya kos kituan di Indonesia teh tah. Anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah tah mah gampang ditaklukeunana. Ieu nu teh. Polisi halangan jangan sembarangan. Hajar. Kan riweuh polisi jatuh. Polisi 100, ieu 1000. Tembakan paling nu pae 10 beakeun nya ujianana. Hajar beakeun. Ieu mah polisi pengaman, amankeun, paehan, abeh aman urang. Mun geus kos kitu kumaha? Urang masyarakat teh geus kitu hese di Indonesia mah. Mantak anak-ananan loba. Ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir musuh perang nyana lobaan urang saeutik rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bae di imah anak bae heula kenapa rae hadat perang siap perang gitu. Teu puguh aturan aya geus perang mah teu puguh aturan. Urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu. Babit naon nu kacekel mah peler los. Atuh di film rapih ge. Ai waktu prak-prakan teu naon nu kajenggut bae. Deh, bang perang ku kok kitu gelut. Ye, urang Arab aya nu eleh ku dilangketek. Datang ka seuseurean beak pae. Lain make pencak ulang ketek teh. Tah, ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku. Nu henteu nyahona naon. Kejadian eta teh disejarahkeun di Belanda. Eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda. Eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraykeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu. Nu korban-korban Belanda teh eta ketika cakusada hajar. Atuh Belanda kan riweuh. Nyana tuh kekuatannya paling senjata dedet taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggot eta sieun dina Belanda teh geus kitu doang. Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia. Masya Allah nu dipake kasih det cara ricing bae kuari mah tuh ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los patung geus serang bae terus ayo bae dia terus diguling-gulingkeun ujianan teng baja emang kumaha gitu digulingkeun goreng Indonesia mah ih cenah kumaha mun kabedil salah sareba kempek eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja
bisa kolot baheula geus siapa lamun aya anjing bantah wajang parati anjing salasar bokem mun aya anjing ngagogok salasar bokem anjing teu bisa nah kuari pake teng bajak salasar bokem sok geura ge ku sia gitu jadi cara puasana lah tuh ya atuh ulah dari takun puasa tah mah geus kos kitu bae mun teh hirup paes ya kolot baheula barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wayah perang ke gaya kesatria teh aya tenang bae masyaallah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikeun maju pantang mundur di Indonesia lain lalagan eta nu ka Yerusalem nu ka poso emang eueuh instruksi atuh aya cicing be bangun bodoh teh nu nginstruksikeun nama geus teu nyaho diselidik hese eta lain anak bapak anak buah di mana kalau itu bukan anak buah lain itu berangkat ke itu saha mah pokoknya ada sebenarnya gitu tenang ngomong cicing ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing ge jelema anak buahna loba ka dieu ge loba kiai anu lamun perang siapa aing boleh diajakan perang heulangan gua ngaji bae heula ke lamun geus perang karak beusi bae cenah gua rek perang urang siap siap kiai aing tuh ya lo mah aing bajar geper di pandian sia ku aing ya Allah ya Rabbi ya mantak kiai mah baroga empang bae lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseuseuh ku aing ya udang ya berangkat seuseuh geus pokona ngahiji jeung kotoran santri leg-leg ku sia anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang masyaallah si Arifin we ge atuh peso belati potong teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing potong gorenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan mah kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge paandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan ku ari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencakap pokoknya di Indonesia mah ulah dikira nah eta kabehan kan kos kitu sebab situasinya seperti eta nah ketika geus merdeka tadi geus geus eueuh ku ari penca geus eueuh baheula malah lakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik we batu dikieukeun zet ceker eta teh geus jadi kaulina keletik golok set ya masyaallah ku lagi kaheran ka santri baheula teu teurang bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu sial nipu aing tah eta kuskara itu teh cikene ku ari geus areueuh jeung diulah deui ku guru-guruna ge ulah lah ke bae urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia akhirna ketika aya musuhan sieun nah ieu ge nang Allah diberesieun ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deui iyalah sahabat kuari geus mulai teu pati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya
ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah Allah apalin mentak diturunkeun ku ari mun tadi